udah Pak. Pak, udah. Enggak sih. Dulu ge mungkin kerja kerja di Laparan mereka. Bisa mah. pira gua jadahan geus beak 3 piring. Ya orang kaya mah. Oh iya yuk. Kenapa gitu? Nanya bertanya. Yuk. Sok, kenapa sih ya seserian? Lapar. Batur ceuri. Seserian. Saya kenal ceri. Kenapa ceuri? Coba cerita ke urang. Memang tersedih, me. Sedih biasa. Yang cerik mamang, me. Mana eta sia tercerik. Ding. Aing sih sedih kenon, cok. Aing sedih, wah. Siapa ulah sedih-sedih. Siapa teu sedih ge beungeun siapa sedihieun. Edan. Wah, serius sih. Kiki mani mamang aing. Mama goreng patut ya. Disedih-sedih. Geus pisedihieun manehna mah beutna ge. Sia kunaon gitu, cok? Cerik lapar. Heuh, Mang. Aing mamang sebenarnya sedih kunaon. Coba cerita ka Megi. Oh, cok ya aing nanya serius ke sia. Aing sia sedih kunaon? Aing sedih dah. Aing inget kana embe. Edan. Inget kana embe. Aing lapar sia. Aing balik, inget kana embe. Embe aing nuk 7 bulan, aing bisa nungkulan. Atuh. Embe eta mah cok. Kira aku sih gara embe hayang balik. Boga mamang dong edan. Sugan urang mah ceurik aya naon bae. Urang mah keur ge hudang bae. Oh, dia cok, aing hes gudang. Keun malang kana embe. Lain sia bae nu boga embe, aing boga embe. Aing mikir apa majikan dia ngara duit. Aing balik deh. Boga sia ongkosna balik. Boga teu. Itu boga. Hi, Mang. Duit teu boga hayang balik. Kumaha balikna? Deuk leumpang. Oh, jeung dia boga ongkos hanteu hayang balik deh. Sama karunya ka embe. Hanya duit heula, perlu urang balik teh boga ongkos. Boga yang hayang balik ya mah ulah. Daek sia leumpang balik. Embung. Justru eta gawe heula perlu urang balik ka dia opatan, balik opatan. Oh, gitu babarengan. Oh, iya. Ieu mah gawe hayang balik bae. Beres kieu beco. Mending keneh gawe heula urang. Ke geus gajian urang duit karena urang balik. Gitu. Pun aing hayang balik. Kalau nyakambe aing, pan be aing ngarek nuju bulan. Yang penting ngararti dak. Kumaha? Mendek nuju bulan di pikiran non hubunganna. Saya, Mek. Wong Saya. Cuma edan. Wong edan. Liar. Ihonya, kunaon aing mikirin mbak, dong jelema edan. Mending hees aing lah. As. Ampun dong. Punduh gue tadi Agas ya. Hees lah. Ngerti sama.